banyak yang komen sila teh kan harang sa sino marada nu keur pirate ya atuh siap lain mung nya teh kuatkeun ka arah reueuh di mana-mana ge ieu teh. Ya lo aing mah mending geus lieureuk dengan ka mana ya siga nu neangan jodoh wae aing mah mending kuatkeun ka hese neangan sa Indomaret oge aing mah. Aduh kan ieu siga geus kukurilingan 5 Indomaret teh poe ayeuna. Barang ka Indomaret Jalan Jawa teh alay sia geuning aya teh tinggal si sosis ka Indomaret teh. Ari bege si teteh nya waduh cenah barudak ieu mah sosis keju melain ka sosis Indomaret anu can dipotonganana cenah ieu teh nu original. Nya geus lah aing mah daripada neangan wawa aing geus kukurintingan ka itu kadieu nya geus teh meuli we tah hijieun original teh naon. Ih kurang ngasaan heuh original tapi teh dipotongan ku si teteh ngeunah henteu ciknya tingali. Orang disuruhkeun teh alay sia aing mah ieu bener-bener ngeunah barudak. Daripada capek-capek neangan nu keju meureun meuli nu original tapi tong dipotongan ka si tetehna kitu ngomongna. Aduh kan ieu rasana teh saruangan peda weuh kejuan kitu ieu teh barudak. Jejeli asina tuh waduk ha. Ieu teh mendingan pisan. Urusan dikurus sudah tidak bisa ditanggulangi. Meuli we teh Indomaret hargana teh mung 3.000-an.